Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng parudi dina pangajaran bahasa Sunda Sampurasun. Wilujeng enjing kabarudak kelas 3. Dinten ayeuna orang kawitan deui lebet dina pangajaran bahasa Sunda. Mohon barudak yuk urang kawitan ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina kesempatan ayeuna Bapa bade masihkeun materi ngalangkungan video ngeunaan hewan dan tumbuhan. Aya dina pangajaran kahiji mikanyaah sasatoan jeung tatangkalan. Bahasa Sunda kelas 3 semester hiji. Terbitan Gagar Suntennya bukuna. Yuk urang diperhatoskeun naon anu baris ku parudi dibahas. Anu kahiji anu langkung utami barudak ayeuna kedah tiasa oge ngariksa di bumi nyaeta istilah harti kecap. Di dieu parudi tos ngarangkum ngaringkes sababaraha kecap anu tos dituliskeun dina player ieu. Sajodo hartosna teh sapasang jalu jeung dikang. Hambur teu cukup ku saeutik, morontod tereh gede, baranahan hartosna aranakan, muguran maruragan, rigil eueuh daunan, gemuk dina bahasa Indonesia hartosna pupuk. Upami kompos gemuk tina dangdaunan anu buruknya. Ta ieu aya sababaraha hiji kecap anu tos ku parudi diringkes. Sajabi ti ieu dina kasempatan ayeuna teh Bapa bade ngajelaskeun naon anu disebat sajak. Tangtosna aya patali jeung tadi tea mikanyaah sasatoan sareng tatangkalan. Hayu urang titenan naon anu disebat sajak teh. Sajak nyaeta karya sastra dina wangun puisi anu henteu kaiket ku aturan. Janten kalimatna tiasa bebas henteu kaiket ku aturannya. Ditilik tina wangun eusina aya 2 rupa puisi Sunda. Naon wae cenapa? Nyaeta kahiji sajak anu eusina mangrupa carita jeung kadua sajak anu eusina henteu mangrupa carita. Di dieu Bapa tos nuliskeun sajak anu judulna teh Usum Panen. Bapa bade macakeun kumaha cara maca sajak tehnya, maca puisi teh. Di bumi barudak tiasa nuturkeun nurutan sakumaha anu ku parudi dibacanya. Yuk urang kawitan. Sawah di tutugan gunung, parena mimiti koneng, tereh cunduk usum panen, patani moal kaduhung. Melak pare saban usum, capek meakeun tanaga. Huhujanan papanasan, kasawah mamanggul pacul. Gecruk sawah dipacul, parena subur. Usum tandur, binih dipelak, rapih diatur. Sawah henteu meunang tuhur, hama nyingkah jauh sieuh. Mun pare mimiti bener, patani tunggu disaung. Usum panen matak bunga, patani geus cape gawe, sawah ngahasilkeun pare. Eta cara maca puisi atawa sajak dina bahasa Sundanya. Tah saetos kitu tangtosna seueur kecap-kecap anu
teka hartos ya ku barudak di dieu Parudi oge nuliskeun aya sababaraha kecap anu tos dihartoskeun. Tah nu kahiji aya kecap tutugan gunung. Naon senapa tutugan gunung teh? Handapeun gunung, bagian gunung yang di bawah. Terus aya kecap cunduk. Cunduk teh hartosna datang. Kaduhung hartosna hanjakal. Tandur hartosna melakeun binih pare. Tuhur hartosna garing eueuh cayan. Beuneur hartosna ngeusi atawa seseg. Lamun dina pare teh mah teh pare teh tos ngeusi kitu, tah berarti tos aya beasan dina lebetna teh nya. Sakitu. Teras di dieu oge dibahas rupa-rupa istilah. Di dieu aya anu disebat mencenges. Naon mencenges teh? Hartosna kembang cengek. Ingwang kembang bawang. Ceme anak embe. Eneng anak sapi. Belo anak kuda. Tah eta barudak anu patali sareng pembahasan hewan dan tumbuh-tumbuhan sababaraha kecap anu tiasa dipidangkeun dina kasempatan dinten ayeuna. Mugi-mugi aya manfaatna. Sakitu ti Bapa, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.